Yuk, siap. Hiji, dua. Yo, halo guys, welcome back. Kita lagi di mana sih ini? Sampurasun. Kenal nanti Adil. Aya we. Make bahasa nu kitu. Oh, nya, maaf, ampura. Iya, ulang ya. Ulang. Ya. Oke, guys, janten dinten ieu teh urang bade ka mana? Ka mana sih? Bade kuliah. Nya. Yuk. Pantai ya kelas dinten ieu mah. Oh, nya ngeplok ya. Ngeplok we atuh nya. Ayo. Tepangkeun guys. Simkuring lisan. Di dia aya. Adil. Wah, yuk. Pajar. Oke, bade ka mana urang? Bade ka gedong Isola. Pan aya nya lagu nanya kumaha teh? Kawihna. Isola. Bumi Siliwangi Liwatan Bandung Lembang. Tapi gedung Isola teh mana tah can terang da sapertos nama sadayana teh. Aya tuh orang tinggalkeun yuk. Galikeun yuk. Anu mana cenah? Mana cenah gedung Isola teh? Nah, mana. Nah, iya gedung Isola teh. Endah agreng sigrong Isola padamu. Isola bumi Siliwangi liliwatan Bandung Lembang. Tah, ieu Isola teh ya cenah mah upama urang ulin ka UPI can kungsi foto di dieu can sah boh jadi mahasiswa atawa nalika keur diwisuda. Kukituna ieu tempat teh sering dijujuk ku para wisatawan liliwatan jalan Bandung ka Lembang. MI Solo Evivo kuring ngucilkeun diri pikeun hirup. Geus lila ieu gedong jadi ciciren ti paguron luhur nu dibuka dina ping 20 Oktober 1854 nyaeta Universitas Pendidikan Indonesia atawa dina mangsa bihari dipikawanoh jadi perguruan tinggi pendidikan guru oge Institut Keguruan Ilmu Pendidikan di Kota Bandung. Tapi ieu gedong teh saestuna mah geus ngadeg ti heula nyaeta di tahun 1833. Isola teh mimitina mah mangrupa pila kagungan Tuan Dominic William Baretti, rajana media di Hindia Belanda mangsa harita. Proyek pembangunan Isola dimimitian dina tahun 1832 ku arsitek C.P. Wolf Schumacher si Bandung Maker teh kalawan gaya arsitektur streamline modern art deco. Nah, di balik kidul gedung Isola Bumi Siliwangi teh aya nu namina Taman Beretti. Ayeuna saderek terangkan saha Tuan Beretti teh. Yuk urang tinggal kana gedungna. Telila dieusian ku Tuan Beretti, ieu gedung teh tuluy dijual ka Hotel Homan dina tahun 1836 kulantaran Tuan Beretti teh perlaya. Nah, nalika Jepang asup ka Tatar Bandung, ieu gedung oge tuluy dipake pikeun markas tentara Jepang. Kitu oge nalika agresi militer Walanda nu kadua, ieu gedung teh jadi basi pertahanan nu kungsi oge dibom dina tahun 1848. Apahna ti palih dieu ka dieu we. Teras ningal ieu tah. Akangna di palih ditu di kiri. mohon di kenca anu ieu. Bade ayeuna siapnya sok nyebrang heula wae. Mohon ti palih dinya. 1 2 3. Kaluhur deui. Nah guys, gedung Isola ieu teh ayeuna mah dipake jadi kantor Rektorat Universitas Pendidikan Indonesia. Nah cenah mah nya
takdir isola anu ayeuna jadi bagian paguruan luhur teh geus aya harita dina uga isola anu dibawakeun ku rombongan ronggeng ti Cimahi dina tahun 1830-an. Nah ugana teh kieu guys, isola gedong bareti jalana ka pamulangan, sakola neang pangarti keur bekel panghirupan. Nah hayu kali itu guys. Di palebah kaler isola oge aya nu ngaranna Taman Partere. Hejo, endah, matak betah nalika urang keur aya di ieu taman. Di tengahna teh aya tangkal caringin nu dipelaku Ibu Muhammad Jamin, istri Menteri Pangajaran, Atikan jeung Kabudayaan di tahun 1854 nalika peresmian PTPK Bandung. Education for afternoon of nation, etis dik jaya sareng unggul. Nah guys, nu unik di dia teh aya kuburan tah. lain. Kuburan nih. Naon tuh? Nah, kan itu dia teh karena prasasti peresmian PTPG atau Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di Bandung. Tapi di dieu mah diserat teh ku Perdana Menteri Indonesia mangsa harita nyaeta Ali Sastro Amicoyo. Tapi saleres nama PTPG teh diresmikeun teh ku Muhammad Yamin. Janten ieu teh prasasti teh salah. Oh salahnya. Oh, nu leres nama aya di lebetan gedong Isola Bumi Siliwangi. Gitu. Gitunya. Nya. Sok Sanes kuburan berarti. lain. Nuhun. Tebalik deal. Tah kan nu aslina teh di jeronya guys. Kumaha ka ditu tong? Hayu. Gas. Yuk. Masuk. Ayo, asup. Ayo, asup. Nah, guys, apal teu anu sok dipake popotoan ku marane teh tah eta teh nu di belah kidul. Tah eta teh saleres nama tukangna isola. Soalna hareupna mah ieu. Tah palih dieu nya. Tah hareupna mah. Nah, ieu teh di pikawanuh urang sadaya teh salaku gedong Isola Bumi Siliwangi. Cuh. Nyakeun tripod ti nu dipihormat Bapak Muhammad Fadil salaku anu nambut ka anu kagungan nyaeta Kang Fajar Mauliana Sidik. Sumangga dihaturanan. Balik kiri. Ningali tuh, seueur nu dipotonya. Engke mah mun nugas song di dieu nya guys. Si eta mah. Ulah kata kah? Karena tuh di belah kidul teh. Ulah ka itu teh. Oh, Ulah hiji cang teuingnya tah. Ulangi. mangga. Iya, boleh. Mau dipatahin mau minjem. Jadi di UPI mah ulah teu meunang parkir nepi ka iraha. Sampai Rabu berikutnya. Anjay. Gila, Bro. Lila.